bisa langsung diminum. Salada cai. Peda, 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 pedo.
Jeruk telah batu ya tuh. Bisa langsung diminum. Tuh. Ah, Baraya, kumaha damang tuh ketepang deui teh rumahanya ayeuna nang cai teh tempokeun. Tahan tetep kita jabah herang. Bisa diinum atuh. Asli ieu mah. Alami, soalnya ieu posisi di luhur pisan. Lain dihandap, yang dihandap nya kitu teh we, loba runtah. Maklum. Buyang we ayeuna mah. Halus dayung nagenya. Aduh. Matak betah, matak pita-pita euy. Mantap. Mak. Dia mau guyang jahanap. Lumayan jero. Pedo. Kayak impun kan. Redang lah barang gawe teh. Nah. Redang kayak kan geus. Geus kieu mah kan tinggal ngojay. Tinggal ngojay, tinggal ngopi. Wah, Kurang kocek. Kocekna ka kiri ka katubu. bebas eta mah. Nu penting dikocek, diaduk, dikocok. Ieu sok sararedih ge kahasepan. Sulang. Dong pokoknya malah. Pedo pokoknya. Bahasa urangnya. Oh, bener. Lungsek ah. Wah, ini bisa. Bagus nih urusan nih. Wah, Mantap. Ini panglelep kan. Dia tuh mengabar dia ya. Mantap. Ada bakar hanya aluminium foil. Mamang di mana ge. Iwal di channel ieu nu araraneh. Aluminium foil guys. Mana barisi dulu. Baheula ya. Wah, Nah, baraya. Kadang lagi liwat asa. Ya biasa sambalan ya persiapan baraya. Mumpung aya asisten Mang Ikiu. Nuhun Mang Ikiu ah.
Sami-sami Mang Koko. Urang siapkeun lah ieu liwatna. Nah iya menuna baraya lah. Menuna aya nama urang penghijauan nya meh sehat. Ya biasa peda mah tong hilap. Biasa peda bakar. Cuma aya nama moal make torch. Pakai aluminium foil lah. Peda gaya saeutik lah. Benten metodena. Sekarang iya ya. Nganggo sayur. No namina teh teh. Buria. Oh, pare. Pare di Indonesia ieu namana pare nya, pare. Lamun di Sunda mah pare teh naon atuh pare? Aria. Pare teh da beasnya. Segon. Bangsal. Lamun di Arab biasa karia. Sekarang iya baraya. Jukut gorengnya, aduh iya jukut goreng baraya lamun digoreng crispy moal aya duana. Moal aya tandinganana ieu teh nuju tren 2030 tahun hareup. Kemudian ayeuna ieu lalapna ya. Salada bokor. Pokon ti kabitaeun kieu. Wah, ieu mah pan nanaon ge. Mantap pokona mah pedo. Dijamin aya bumbu kacang mah pokona mah kurang olah sedemikian rupa yang penting kita di sini wareg Anda juga kabita. Stay tune terusnya. Kita mulai memasak hari ini jukut goreng alias salada cai. Kurang goreng crispy pokoknya mah. Oke, baraya. Kurang nyambal. Ya ada mau sambal mahala ya. Nah. Supados aya aroma smoky. Smoky teh gitu. Nah. Mantap Mang Koko, pedo lah pokoknya mah. Siap ieu teh kaelekeun nya. Nah, baraya ya. Epuh urang, kapeupuh aya juru masak ieu mah. Ulah atuh, da lain kompetisi ya. Yuk, ulek-ulek. Nyanggakeun abi mah nyanggakeun. Gajet-gajet. Da Sambal tajwid. Ya, seperti biasa, Ifa, Idhar, Idgob. Wah, pokoknya mah komplit ya mah. lekoh. Tempokeun juket kuatkeun ka garing kieu. Wah, crispy deui. Moal aya dua ieu mah dipadukeun jeung sangu haneut ngas sangu liwat wah. Can ieu pedana mana tadi teh pedana? Kayak orang unboxing. Oh, can dibuka cenah. Kayak pedana orang unboxing. Keur dibungkus kene ku ieu Muhun aluminium foil. pedana peda demprak Ngaranna teh biasa disebat gitu. Unboxing pedana. Nah, pedana dugi ka crispy gitu baraya. iya baraya. Peda. 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 Pedo. Lagi orang kurak ya liwatna mumpung haneut rasa sadayana terus. Janggonnya segala rengko kantun tuang Ka mana ayo di? eta nembe beberes raya. Oh, iya, asak atuang heula. Oh siap siap. Halo bismillah. Mangkok mah nyana we nyalira dulukira nya. Ada beli menu. Nah, baraya jukut goreng ya pertama dan satu-satunya hanya di channel ini. Ngalana ge di lapang sepak bola. Namina teh naon mangkok eta teh? Tapi rasa ada. Kalau ada cai.
Padah kali. Pada digoreng crispy. Peda ya peda. Tuang lah. Taruang baraya. Ya sambal mana ini? Sambal tajwid. Oh, sambal tajwid. Kurang ngalanan lah. Ya, Sambal tajwid kayak nama. kurang kemudian ya, Baraya. Ya, udah ngirim. Mantap. Kok harinya Mang Koko kurang baturan dulu. Ya kabar. Tuh Baraya sanggup mah ya pengen ya teh jatah kang emang tamtu. Tuh ngan ku margi saya ya di ka Mang Koko keun we. Mang Koko ngambil teh Mang Koko. Malah matur nuhun. Oh, iki mah ngareannya kadang-kadang. Alhamdulillahnya raya kegiatan demi kegiatan parantos KNC kayak nama orang pineh heula lah istirahatkeun margi waktu parantos dan kajian hari ya tabu duaan lah itu sekitar tabu dua subuh kurang istirahatkeun heula atur nuhun pisan anu tos stasiun teras di CS 356. Mohon doa dan dukungannya. Semoga channel ini terus berkembang. Terima kasih yang sudah like, sudah komen, dan sudah subscribe. Jaga kesehatan buat kalian semua, baik yang di luar Indonesia maupun yang di dalam Indonesia. Khususnya untuk Jawa Barat, maju terus. Kurang Sunda, yuk ah. Kurang jegi alam sasarangan. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.